Yo, Sek Sound, Sek Joran, Sek Kepas. Baru dah kawan ulin mana sorana? Urang ngalen, urang ngusel. Gudang isuk panon poe can nembongan. Gesaget mawa kantong mawa joran. Opan gesiap lumut jeung cacingan. Niat nama rek neangan bagjana. Motor disela gaspol ka lokasi. Mapai jalan satapak bari jeung hoki. Tepaduli becek, tepaduli leutak. Nu penting majoran melengkung head macong mata kotak botak. Kawan ulin, urang mancing sasarengan. Kawan ulin, tokoh kana duduluran. Mancing mania, mantap. Sanajan temenang, nu penting masih laturami urang tetap lapar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan-kawanku dimanapun kalian berada ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu saat menonton video ini. Oke, untuk kesempatan hari ini tanggal 29 Juni ya, hari Senin, saya akan mancing lagi rencana ke spot Bagelen rakitnya Ayah. Nah, buat kalian yang belum tahu-tahu aja rute atau jalur menuju spot Bagelen rakit Ayah, kalian tonton video ini sampai akhir ya. Saya ini start dari Dharma Raja dekat pom bensin, dari jalur Sumedang dari sana ya. Jadi dari jalur Sumedang kota yang dari Bandung, nah sama ya. Patokannya ini saya berangkat dari depan pom bensin Dharma Raja. Oke, saksikan terus keseruannya. Gaskeun kawan-kawanku, ayo gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basyirun bil ibad. Nah, di depan ada pertigaan menuju jalan baru lingkar Dharma Raja Wadok ya, Dharma Raja Wadok. Nah, kita ambil yang kiri ya, jalur lama. Gaskeun, gaskeun, gaskeun. Joran melengkung jadi tanda harapan. Tawa kecil pecah di atas rakit hari sederhana. Terasa begitu berarti. Nah, di sini perempatan Masjid Agung ya, patokannya Masjid Agung Dharma Raja. Perempatan lurus aja terus. Sampai sore tak pernah jemu. Mengejar nilai yang sembunyi di bawah. Strike lagi, hatinya makin mewah. Alhamdulillahnya tos dugi ya di Darmaga kawan-kawanku. Ya. Di mana ya? Di Dewahe. Oke, kita berlayar bersama Ayah si ganteng kalem. Yo, Ayah Bagelen ini masih lauk ngecewas ternyata. Woi. Traveling makia we kawan-kawanku tah. Cekap we ke Jati Gede nguseup berlayar tuh. Woi, mantap. Raoseun pokona mah. Aya ya sareng ieu ya. Oh, si ganteng kalem. Ayah, ajis. Ayah Bagelen teh atuh. Dia masih lauk ngeceos anu cayan teh geuning. Spot Bagelen mah. Ayo gaskeun gadade. Kada rusup. Tah ieu spotna ya, spot Ayah Bagelen. Wah,
tinggal bisa ngalah kawan-kawanku. Asli ieu mah ikan. Penglaris pembuka lawan anu geulis loba kahayan. Ih. Tahan, tahan. Kedua kawan, kedua kawan. Ulah kopi, aya nama bos. Hari dangki, hari dangki Gusti. Siap. Ibu malah rewel-rewel lagi udah lumayan euy. Bener euy. Perjalanan. Dah, kela dah keur nyangut cicing. Kenap? Sia. Kelayang menang tagi yo hiji yo. Naon yang? Kene di ngemek asup teh kade teh jemput aya perlu tapi jeung tadi telepon aya nu gering tapi teu bisa Di kana luput ampang kieu nih. Ya keneh heula nyatu aya kieu. Lain aya keneh. ayeuna saloba gaya anu dibere lapak eta Astagfirullahaladzim. Serius urang mah. kurang itu ngomong teh lauk sapu anjing sapuan Aing mah naon bunga gangguna. ieu da lauk sapu sudah lompat tapi Aduh. Ingin pedola Kang pedola Kalemkeun kawan, kalemkeun. Wih, ikannya. Wih. Jagon. Ngeri-ngeri sedap. Jagon. urang teh resep musik Legenemkeun eta. Amis. Guma chef, geus kitu teh guma chef. Untuk amunisi biasa bando super ketan SMC biru kawan. Tah esa nama biasa we si Bagong Cai. Mudah-mudahan rezeki nanya tah di spotna aya rakit bagelen gaskeun ngararuseup nguseup. Nah, cina deh yang lama kudu rek marab. Marab we aya nama. garlic cuman mau garlic itu teu mawa karena mawa lu Benang. Oh iya benang ya alhamdulillah. ulit Euy. ulit Ih, dari tawur lunas jigana teh. Ish. gila Kaluman kieu.
Alhamdulillah ya Allah. Oh, berantak. Risiko. Oh. Anjing, baru awalnya lapak anjing. Mantap. Makan siang mantap. Aku tenang, lepas aja. Ini favorit ya nak. Mulut, atau di mulut. Kenapa aku beli golongan lengan? Habis pegat. Ah ngait kasih si ngait oh yes aduh gitu bro. Tapi bawa di kali dah. Aing bener ngait deui. Walaupun aya angkene setua stres ya mah bener lompat we ka dinya nah nya. Mapain lauk kadinya dia kasih salah bisa mapain puguh lah nunggu puguh lah baik sama antep lah murah dulu dia lah baru gua antep sama aing pusing lah pikiranana pusing aing mikiranana lah. Lah kawan pusing mikiran eta mah kawan badot nu eta mah nu ieu we kawan
Makan siang kawan, makan siang, makan siang. Wow, kuaing mau diberean. Oh, bayanan kuaing. Nanti kemana deh? Cik. Lihat. Nah, kawan, makan siang. Wah, di logoran. Ayeuna mah ku aing mah di logoran. Sok eksa kumaha padot pada oge aing mah kuat-kuat aing luksa. Sugan teh dodot hitam kawan. Mantap. Aduh. Ya tadi antos-antos ti wangi ge. Sia. Ish. Berean moal wae. Kuat-kuat menurut aing. Moal aing masih sisi kapok. Wis maksud deui. Ah. Maksud deui lauk. Han euy. Bayar kontan, bos. Ngakakolong euy. Ngangolong ngangolong Adis, edan. Nyam teu lauk teh. Kawan, ada sini pasti. Lagi nemkeun, bos. Bos. Udah lu ngadeun bae. Lagi nemkeun. Keringetan bah. Ya, man. Belum. Di Kapagat, Mang Asep. Wish. Wish. Cing, mau diberean moal. Mau diberean.
Lain euy si ganti dodot aing. Ah. Sak lah. Kawan. Santapan sore kawan. Alhamdulillahirabbil alamin kawan-kawanku kumargi waktu separantos sontennya orang akhir heula mancing hari ini. Oke. Nih di spotnya Ayah Bagelen dapat 1,5 ekor kawan-kawanku. Amunisi biasa SM. Jeung si Bagong Cai tah ieu hasil nama. Hiji 1,5. Tah ieu hijina eta 1,5 kawan-kawanku gaskeun. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video-video selanjutnya.